Makanya ikuti kiai-kiai dahulu. Fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebajikan yang ada, setiap kebagusan itu datang nanti ulama aslafun as-saleh, ulama-ulama nu baheula. Setiap kagorengan datang nanti kiai-kiai nu ayeuna. Ulah kababawa ku medsos masalah nasab. Boro-boro mikiran nasab, mikiran nasib ge susah. Urang mah dididik ku guru urang, dididik ku kolot urang, dididik ku kiai baheula. Aya nu ngaran dzurriyyah Rasul, hormati. Cenah manehna bener lain dzurriyyah, hak manehna ngabohong lamun memang lain dzurriyyah. Kumaha lamun bener itu dzurriyyah Rasul? Dinya nyeri ku urang. Rasul namun ngeunaheun jaga di akhirat. Apa susah jeung salahna sih? Udah mengikuti bae nu baheula. Heuy. Mirahan. Penjadah doang. Aya ka imah urang ngaku-ngaku Habib. Tarima sakamampu urang. Hormati seperti biasana. Cenah lain Habib, urusan manehna teh mah ngabohong. Manehna nu doraka. Mun andai kata lain, kumaha lamun heueuh? Ceuk Al Mukarram guru urang mah abajin toh. Nu teu Cilongok, kumaha lamun nyana heueuh Habib? Dzurriyyah Rasul. Anda nanti tanggung jawab di akhirat berhadapan langsung dengan Rasulullah. Da kumaha? Naon malotatan aing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi adnan wa ja'alahu khatama anbiyaihi birisalatihi ila kafatil insi wal jan wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi faddala dinahu ala sairil adyan wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man fariha bina farihna bihi. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad Quddisa sirruh man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur. Sholawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadaratal mukarramin, para kiai, para sepuh, pinesepuh saumumna kiai nu haladir. Wabil khusus besan kula anu akur ngarana kan beda jenis doang. Ieu marada putih itu marada hideung.
kersana akhina al mukarram Ustadz Jamaluddin sarua teh Jamaluddinnya lah ganti be nya nama Ustadz Udin gitulah ku kaula dipika hormat urang doakeun muga-muga ilmuna sing manfaat pondok nu aya sing langgeng ila yaumil kiamah santri sing bararetah bahkan sing bertambah aparat pejabat pemerintah sipil militer TNI Polri bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran ku kaula dipika hormat urang daroakeun pejabat urang sadayana tinu handap sampai kanu luhur sing dijadikeun pejabat anu amanah teristimewa para panitia penyelenggara Maulid Nabi khususna masyarakat kampung naon ieu Mirahad urang doakeun mudah-mudahan sabada muludan ieu masyarakat kampung Mirahad sing dijadikeun masyarakat anu arah li ibadah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang ngomongkeun maulid itu jelas tentang Rasul sabab manusia sakolong dunia teu aya anu diperingati maulidna mung ukur kangjeng Nabi urang di negara Yaman aya makom Nabiullah Hud diperingati haulna hari wafatna urang sok ngayakeun haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wafat beliau urang sok ngadenge haul Sunan Sultan Banten itu wafatnya Sultan Banten sok ngadenge haul Syekh Nawawi Tanara bulan Syawal akhir Sabtu itu peringatan hari wafat beliau eueuh manusia sakolong dunia nu diperingati maulidna hari kelahiranana mung ukur junjunan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad naon sababna sabab Nabi macan dilahirkeun ka alam dunia tapi tos masyhur mana kamasyhuran Rasul seueur kamasyhuran Rasul sateu acan Rasul dilahirkeun para hadirin wal hadirat ketika Rasulullah ditaros oleh Sayyidina Umar bahkan Sayyidina Umar ditaros ku Rasulullah ya Umar atadri man ana cek Rasulullah Umar anjeun nyaho saha ari aing wallahu a'lamu bi rasulih wallahu a'lamu wa rasuluh duka tujungjunan cek Sayyidina Umar abdi mata terang saha salira teh wahai Umar cek Rasulullah aing cahaya anu pertama diciptakeun ku Allah seluruhna nu aya di alam dunia kabeh asal ti aing lauhil mahfuz asal ti aing surga asal ti aing cek Rasul neraka asal ti aing kursi asal ti cahaya aing ana min nurillah wal mu'minuna min faidi nuri aing diciptakeun cek Rasulullah tina tetesan Gusti Allah cahaya Gusti Allah bahkan sakabeh jalma mukmin diciptakeun tina tetesan aing hatta Adam Nabiullah Adam diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jasadna pertama ruhna tipayun Rasulullah sallallahu alaihi nu mawi cek Rasul kuntu awalan nabiyina fil khalqi aing lah manusia anu pertama ti rombongan nabi diciptakan ku Gusti Allah maka dina sabab sakitu penting ieu kampung Mirahad ngayakeun tasakuran Maulid Rasul mugi-mugi tasakuranana ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun urang dieu jaga asup ka surga pangheulana hayang ka surga paeh teu paeh mah moal ka surga mohon maaf mangkaning ieu paeh ngacak muntah mah ieu paeh teu ngacak teh rada mending rada ngeunahon misalkan eta jelema boga anak 10 nu kahiji heula paeh terus nu kadua siap-siap anak nu katilu deg-degan anak nu kaopat paeh hasana
muntama ieu paeh teh mang pemuda kasep bager bujur hauk muntama ieu paeh teh ngacak pungacak kadang-kadang indung bapana hirup keneh anakna geus paeh ti heula aya nu kitu kadang-kadang adina mah geus paeh kakana mah aya keneh aya nu kitu kadang-kadang alokna aya keneh pala hadirin mamang nama hirup keneh Masya Allah Rabbana Karim ieu paeh ngacak kamari keneh jeung aing si eta papanggi di pasar nawar tahu nawar tempe aing cenah kuari ngadenge beja paeh kamari keneh jeung aing Masya Allah papanggi di nu hajatan aing kuari paeh heh tadi keneh bieu jeung aing nyatu babarengan babacakan sadaun rejeung daharna kena daun mana ruwog di gude nyatuna ai barang kuari pae tadi dahar kuari pae aneh teu atuh teu aneh Pak nasa aneh-aneh tadi dahar kuari pae teu aneh nu aneh mah tadi pae kuari nyatu eta mah pae aneh woi kemana saya eta buku pae ai kuari keur nyatu atuh bokong kejo teh mangarana pala hadirin wal hadirat iyalah ya geus ieu muludan anu pertama nu mantak urang digede-gedekeun ieu muludan kudu penting kawajiban ulang ngadenge kanu ajaran teu meunang muludan eta mah jelema dusun jelema polongo teu nyaho sejarah hirupna euy muludan eueuh ti dituna eueuh ti manana eueuh ti dituna ari dia ira ti ditu ramjadah doang ulang ngadenge eta kanu kitu wayahna pertahankeun anak incu ngariung bawa di nu muludan pugu panitia cenah ripuh ku berkatna leus teuing ripuh elos panitia sabodo amat nu penting hadir kana muludan menang berkat syukur teu meunang paling kumaha bae eta mah atuh piraku budak kabina-bina hirup kot maling berkat mulud Masya Allah cenah muludan eueuh ti dituna eueuh ti manana cek saha eueuh ti dituna Rasul ge muludan ngan beda cara peringatanana bala hadirin nu bener kiai Rasul muludan mantak ge ngaji hirup mah kudu ngaji panggeblek-geblegna jelema sakolong dunia mun hayang nyaho ieu mah geura rasakeun awak masing-masing pang goblok-goblok jeung pang tolol-tololna jelema sakolong dunia nu tilok ngaji titik dia segede kalapa kadenge ulah cungan cengi Rodiah aya teh Rodiah di dia aya si Odah si Mimin sagala ih aya teh Ana teh Icot aya si Masito si Dewi Ningsih Titin Icih komplit amat urang mirahat Ustaz Jamal ramjadah doang ya Allah Rabbana Karim ketika Rasul ditanya oleh sahabat Rasul kok kenapa sampean selalu puasa hari Senin tuh Rasul ditanya loh mas wong sampean saking pundi oh Jawa saking pundi Jawane Cilacap Jawa Tengah nggih nyong kremen nyong jeda enggak senggih bae mang wong bahasa Jawa mah gampang mriki mriku merokok ka dituna J cakep lah ya Allah Rasul itu ditanya oleh sahabat punten ya Rasulullah sampean niku puaso dina Senin iyo puasa dina Senin dinten Senin hari Senin kenapa ya Rasulullah engkau selalu puasa di Senin apa Rasul jawabannya dzaka fihi yauma wulidtu aku puasa hari Senin aku itu menghormati karena itu hari kelahiranku Rasul saja maulid cuma cara beda eueuh pais eueuh bugis
Nah iya ya. Baheula mah peringatan atuh Rasul mantek itu tah da urang teh ieu teh keur syukuran ngaran muludan ngaran rajaban itu mah istilah nama eusi nama pangajian ngadengekeun sejarah Rasul di mana letakna kesalahan ieu maulid Pak. Lihat ya Allah, ayat Quran dikumandangkan, tahlil dibacakan, tamu-tamu disuguhkan, balikeun mau berkatan, mun aya mun eueuh atuh amayasipun. Tuh coba eta, ya Allah, di mana letakna kesalahan? Kita bertemu silaturahmi, pan ieu jeung kula ieu tilok paparanggih jelema. Wasilah aya mulud di dia, alhamdulillah kulana datang silaturahmi panggih. Di mana letakna kesalahan? Para hadirin wal hadirat. Mentak jelema anu cenah maulid eueuh ti ditu jelema deet otakna. Lah deet. Kita ungkap sejarah Rasul. Wong ada hari pahlawan. Para hadirin. Atuh komo Rasul mah belah dituna pahlawan moal aya Republik Indonesia na menawa nabi mantak bagus ya nek mengludan dicacaran bagus caraang kabeh Masya Allah alhamdulillah. Di mana letakna kesalahan ya Allah? Tadi manggil Qori Syekh Raji Pandi dari Aceh wajar napasnya panjang sebab mie Aceh suarana kenceng wajar atau rambutan Aceh tuh mata kayak main awakna kuru kuari di dia terus manggil mubaleg nerangken cerita maulid Rasul di mana letakna kesalahan betul apa tidak? Ya Allah, Rabbana Karim. Dale berkah bulan Maulid. Ketika Rasul setelah hijrah dari Makkah menuju Madinah, fawajadal Yahuda yasumuna yauma Asyura. Rasul bertemu ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, setelah hijrah bertemu dengan orang Yahudi. Fawajadal Yahuda yasumuna yauma Asyura. Orang Yahudi lagi berpuasa tanggal 10 Asyura. Nah, 10 Asyura teh salah ngomong 10 Asyura mah. Urang mah kolot baheula 10 Asyura. 10 teh Asyura teh. Asyura teh 10 teh. 10 bahasa Mirahad, Asyura bahasa pan kolot baheula mah kitu. Buku 10 Asyura cenah ih. Eta mah sarua jeung delan taras. Tundun ram jatake ganda. Ulah dieusian eta mah. Baheula sok kitu pan mun ulin. Tundun rambutan jatake gandaria tumu menundutan gitu. Kita teh Haji Maman keur leutik teh mah dewek lah sok kitu. Deh. Ya Allah. Pintu jeung lawang atuh tak keneh. Jelema umroh cenah ari sia kamari umroh cenah asupna eta ka Masjidil Haram ti lawang bab naon. Ih. Lawang bab naon pugu lawang eta bab eta bating torek 10 Asyura dia juga Bapak sampean binamas kan nama siapa Ikrar eta binamas eta Ikrar wih aya Pak Ikrar wih lain itu mah binamas bukan eta keneh kayak tadi tuh 10 Asyura. Jangan 10 Asyura, 10 Muharram. Puasa orang Yahudi ditanya sama Rasul, wahai Yahudi kata Rasulullah, kenapa kamu puasa 10 Muharram? Nah, maka umat Islam dalam bulan Muharram puasanya jangan sehari, jangan tanggal 10 saja. Harus dari tanggal 9. Karena apa? Cek Rasulullah, anjeun mah kudu 2 poe, yaumut tasi, yaumul Asyura. Karena apa? Bisi saru jeung Yahudi mun puasa tanggal 10 hungkul. Ai banget ki mah pantilok parwasa kula ge nyaho geus. Kaciri eueuh potongan nu ki mah eueuh kabean ge eueuh. Berikut Ustaz Jamalna eueuh potongan, sia Jamal haram jadah doang.
Terus atuh aja kada mulai ieu can nerangkeun muludan can naon. Masya Allah kada jam berapa? Kada ke jam 11 cenah di dieu ulah penting-penting sademai sampai jam 1 bangsa teh Ustaz Jamal ngomong sadaek-daek urang cenah ulah kebal teuing ieu ngajinya cenah sampai jam 1 be bangsa kumaha urusana teh dewek nyiksa kiai sadaek-daek sampai jam 1 bu lain ngahormat ka kiai kala nyiksa. Pani ceramah 2 tempat tadi itu tadi ngesediakeun dahar kula Pak kiai dahar heula moal kula negeur ka ditu karunya datang ka dieu yang diberi mik langsung deh beneran tadi jangan darana dia kada minum doang suguhan kopi siripit 2 siripit enggak usah nu ngaji ih tolol nu ngaji holil teh lah ngajueureun bae dewek lil kada ke sabatang tadi lil ngarokok lah lu sejerian bae sama tukang eta foto terus kan ya hayu keur ngaji mah kudu bunga sabab lamun urang keur ngaji bunga engke ciri cek Imam Ghazali di akhirat bakal bunga amin mata ngaji ulah merengut dasar ngaji gati merengut Pak kopi kue Pak ulah ngaji mah kudu bunga waya seri ya seri jeung mundek seuri mempengker lobaan ulah soranganan balik dia aduh salaki aing edan balik ka dengkeun ceramah cenah muludan di Ustaz Jamal edan salaki aing seserian sorangan bae mantap mundek seuri keur lobaan seuri mah kan seuri eta olahraga jadi obat anu ngilangkeun stres sekaligus seuri nu kadua kanu sehat eta cek dokter itu lari pagi bagus itu ngan lamun lari sambil seuri teu endah deui hayo geura si isuk-isuk ka ditu geura lari pagi dari edan deui bae betul enggak ya lari sambil ketawa ya wong gila wong edan kayak ngono wong gemblung kita terus yang penting bahagia sanajan ngarokok MK ge aya tukang ieu tukang marawis teh yang penting ngebol ngarokok bose tah ngarokok naon bae SG tanah ngarokok pangmurahna oh geek SG eta kadinya pan cengkeh kadi ngahiji pan eta geus daeng nu penting ngebol balanan ditaros eta orang Yahudi ditanya oleh Rasul wahai Yahudi kata Rasul kenapa sampean puasa dalam tanggal 10 Muharram apa jawaban orang Yahudi wahai Muhammad kami puasa tanggal 10 Muharram karena 10 Muharram itu pada waktu itu Allah telah menyiksa Fir'aun Allah telah membunuh Fir'aun wa najja Musa dan Allah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa alaihis wa nahnu nasumu syukron lillahi ta'ala dan kami puasa pada saat ini syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa jawaban Rasul wa nahnu aula bi Musa minkum aku ini lebih utama daripada Musa umat Nabi Allah Musa puasa karena syukur ke Allah nabina geus salamet apalagi kita umat Muhammad Rasul lebih utama menyelamatkan umat di dunia ilal akhirah Masya Allah fayustafadu maka diambil dalil oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dalil daripada hadis Sahih Bukhari yang tadi kita baca saudara-saudara dipakai dalil maulid wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah adapun pelaksanaan syukur itu bisa hasil dengan rupa warna-warni ibadah kasujudi seperti dengan sholat sunnah bisi ibu tegablak duit bapak teboga duit hayang muludan salat sunnah be di imah niat saya maulid Rasul syukuran kepada Allah dengan sholat sunnah kumaha usallina
usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar. Hasil eta ibu syukuran muludan hasil sabaraha rakaat kiai ulah loba-loba 1000 rakaat be nasi haram jadah doang ka surga hayang. Kumaha cek masyarakat cek bapak-bapak jeung ibu-ibu kiai jak ulama remat asam koles aya penyakit hiji penyakit baku penyakit ngedul eta penyakit kabehan tah mah. Lamun teu bisa ku salat sunah kunaon wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kas-shaum. Bisa hasil melaksanakan syukuran dengan rupa-rupa ibadah kas-shaum seperti ku puasa. Da Rasul ge puasa eta. Makana kiai dulu tuh Pak, kiai-kiai yang zaman dulu ketika datang bulan Maulid tanggal 1, wahai puasa santri, mang puasa mang, puasa mang. Ternyata puasa itu tujuan takzim kepada Rasul Maulid. Itu kiai-kiai dulu. Makanya ikuti kiai-kiai dahulu. Fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebajikan yang ada, setiap kebagusan itu datang nanti ulama aslafun saleh, ulama-ulama nu baheula. Setiap kagorengan datang nanti kiai-kiai nu ayeuna ulah kababawa ku medsos masalah nasab boro-boro mikiran nasab mikiran nasib ge susah. Urang mah dididik ku guru urang, dididik ku kolot urang, dididik ku kiai baheula. Aya nu ngaran dzurriyyah Rasul, hormati. Cenah manehna bener lain dzurriyyah, hak manehna ngabohong lamun memang lain dzurriyyah. Kumaha lamun bener itu dzurriyyah Rasul? Dinyeri ku urang. Rasul na moal ngeunaheun jaga di akhirat. Apa susah jeung salahna sih? Udah mah ikuti bae nu baheula. Heuy. Mirahan. Penjadah doang. Aya kayak mah orang ngaku-ngaku Habib, tarima sakamampu orang, hormati seperti biasana. Cenah lain Habib urusan manehna teh mah ngabohong, manehna nu doraka. Mun andai kata lain, kumaha lamun heueuh? Cek Al Mukarram guru urang mah Abajintoh, nu ti Cilongo, kumaha lamun nyana heueuh Habib? Dzurriyyah Rasul. Anda nanti tanggung jawab di akhirat berhadapan langsung dengan Rasulullah. Da kumaha? Naon melototan aing? Terus 3 menit deui. Gas bisa hasil syukuran ku puas. Geus bae kieu ibu niatna jeung bapak, Pak ka dieu. Aya naon mah? Tadi ngadenge Ki Jamal, atuh ngadengekeun bapak ge bari molor. Heuh pan Pak urang duit teu gab. Bapak teu usah. Hayang ngayakeun muludan, takzim ka Rasulullah, teu boga duit geus ku puasa bae. Hayang geus mah kitu urang puasa bae. Ditanya ku tetanggana, "Sia puasa?" "Sia ngarokok." "Moal puasa." "Puasa naon tuh sia?" "Ih, kiai teh kan ngomongkeun hiji kula puasa takzim Maulid, 2 kula puasa ngirit." Dan lumayan isuk-isuk teu nyarap deui eta. Bener tak? Masya Allah. Kumaha cenah kiai jak kula boga penyakit emah. Teu kaop panggih ka jong ngebul laju seleweg bae. Nah, bisa nu sejen. Ya, wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kal tilawah. Bisa hasil ngalaksakeun syukur katilawah dengan membaca Al-Qur'an. Bisa wong sampean misalkan mau maulid, apalagi sampean tukang hadroh, baca berjanji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ngeunaheun heja nyawa tak kudu ngeunaheun mah gitu Bu, baca berjanji assalamualaikum gitu ulah tak bemang eta mah panjang ke urusan nang kira ceramahna deui naju pan amplopna kudu dua eta tenang panitia nyantai we Masya Allah baca Quran baca maulid Rasul hasil muludan amin amin. Makanya anak-anak kita biar bisa baca Quran dan di Ustaz Jamal assalamualaikum waalaikumsalam teh odah jeung sate jeung salaki sa odi aju ka dieu naon tuh nyambat jeung masarakeun si odeh keluarga berarti eta kitu mah atuh anjing indungna odah salakina odi anakna odeh batu masyaallah labuh mantap kena tunggul aduh ngaranna ya Allah ieu masrakeun si odi si odeh payana be cenah kiai pangdidikeun anak abdi supaya bisa boga ilmu bisa maca Qur Bu dengekeun ibu dak wali masyaallah menihara rese jeung nararakal bararadung karena maca Quran hararese belajar ngaji gati sekolah madrasah geus arareueuh belajar tos maghrib sudah tidak ada neuk kumaha ieu zaman model kieu ibu pae bapak pae ku anak hayang dibacakeun Quran apa koran jata cager makomna yang dizarahan teu lamun anak teu bisa zarah teu bisa maca Quran deuk sanu ngajarahkeun Pak Bu Rabbana Karim paya anak orang isuk SD habis SD pulang zuhur langsung madrasah nanti habis maghrib habis asar kan itu kan Ustad belajar maca Quran mantak awas para pemuda ulah sok coba-coba bulan puasa mikra dina sapeker di musola baca Quran karena sapeker lamun acak-acakan maca Qur'ana ulah bulan puasa jangan baca Quran pakai speaker di musola atau di masjid ilsin siapa muda mun acak-acakan ya Allah batur ge maca Quran alif lam mim iman dibaca main teh nyaho ieu alama cenah alama alif lam mim alama batur ge ha mim dibaca main jadi lo baca aku udah ngagerem arbatan meong nek maling lauk Yasin dibaca yes astagfirullahaladzim to sin tos kemana aja Bu nu ade kumaha cenah kiai abdi mah teu bisa maca Quran aya nu sejen ye dengekan ieu nu penting ya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah adapun pelaksanaan syukur bisa hasil rupa-rupa warna ibadah kas sodakoh seperti dengan sodakoh iya nu digedekeun ku ulama Banten ai sodakoh mah ngeunah nek nu bodoh nek nu pinter nek anu calakan nu cerdas pajabat rakyat nu beunghar nu miskin barisa ai ku sodakoh mah mantak ieu muludan kudu nu gualaleg imam muludan ayo ngomong cinta ka Nabi ayo dipenta muludan
Ya Allah, iya jelema kuari di penta muludan meni sararangheuk. Pokok cenah kami mah teu boga kiai, ulah ngomong-ngomong teu boga, aing ge emang nasa ge teu nyinggung kanu teu boga mah kanu miskin mah. Iya ya nu bogana ulah talolol. Ini orang yang mampu ikuti yang enggak mampu. Sok aya panu kiai ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon geus rapat keur peuting nek muludan. Nek mere moal. Aya bae nu ngomong kiai ngomongna ya. Gerapentan bae nu sejen engke aing timberi sampai kuari teu mayar aya di dieu nu kitu bedil nyasak-nyasak alam dunia mending dibedil cek aing naon jelemana kiai atuh ulah jelema mah akhlakna kudu dibedil ji bo euy justru ibu dangukan anu kudu leuwih semangat kana muludan ibu-ibu. Apa sebab yang mengangkat derajat kaum wanita bukan Raden Ajeng Kartini, bukan Cut Nyadi Yen, sementara bukan Dewi Sartika, tapi yang mengangkat derajat wanita ialah Rasulullah. Kumaha kitu baheula mah kerjaan Rasul diutus ka dunia. Ya Allah, awewe hina. Kalau orang Quraisy itu Pak Bu lagi hamil, ketika berosot melahirkan anaknya perempuan langsung dibunuh. Kenapa? Sebab malu punya anak perempuan, tidak ada harga. Kalaupun itu perempuan hidup sampai besar, akhirnya digula-gula lelaki. Akhirnya jadi hanya ukur penyaluran nafsu bejatnya seorang lelaki. Hina perempuan. Sampai ada dulu di zaman jahiliyah ada nikah sipah. Bagaimana kiai nikah sipah? Perempuannya 1, laki-lakinya 8 atau 7 orang atau 5 orang. Jadi Salome satu lobang rame-rame. Jawab ku ibu-ibu, hina tante awal badinya. Bu jawab hina teu? Hina. Awewe na hiji, laki-lakina 8 atau 7 atau 5. Lamun tos hamil terus melahirkan, tah engke aya naibna tawa hakimna. Kemana ieu? Si orok ieu, si bayi ieu miripna. Kalau mirip wajahnya kepada si A, maka itu nasabnya diakukan si A, bapaknya. Kalau miripnya ke si B, diakukan bapaknya si B. Itulah nikah sipah. Haram, haram. Zina, zina. Wa ahallallahu nikah wa harramas sifah. Allah halalkan pertikahan, Allah haramkan nikah sipah. Hina enggak perempuan? Hina teh ibu-ibu? Hina. Ya Allah, Bu, coetna hiji, uulekna 7. Nyambel bisa moal. Tomat hiber kemana buah? Cabai ngancleng, bawang melesat. Bu, coetna hiji, uulekna 4, pantes teu? Nu pantes mah coetna 4, uulekna hiji. Akur teu bapak-bapak? Ulah sian-sian si haram jadah doang. Akur tante bapak-bapak? Ibu-ibu? Ji tolol. Ji. Hai. Ai ibu-ibu hayangna kumaha kitu? Oh cenah ge Pak ibu-ibu mah hayangna kieu coetna hiji uulekna ge kumaha eta lamun coetna peupeus atuh teu bisa nyambel tapi lamun coetna 4 peupeus hiji masih kena aya 3 akur teu bapak-bapak satuju cocok rapi dah udah dah. Tapi ketika Rasulullah para hadirin diutus ke alam dunia, ibu-ibu diangkat derajatna. Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding abah. Ulah ayah bae geus. Abah 3 tingkat dibanding bapak. Geus mun mere duit para hadirin. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa di dunia yang aku patut kasihani, orang yang pertama aku kasihani?" Apa kata Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Geus ibu 3 tingkat derajatna dibanding
Geus lamun mere duit ka bapak 100.000, ka indung mah kudu 300.000. Akur ibu-ibu. Kunaon selebah coet teh akur. Duit be akur haram jadah do. Dasar jurig duit. Teu pamajikan kieu teu pamajikan pejabat jurig bagi kena duit mah. Berikut pemajikan aing di imah. Eta bikang pinter mata ge pemuda lamun pemuda heuy. Pemuda heuy. Lamun si anak boga pemajikan teangan awewe nu pinter nyiar duit. Maksudna kumaha kiai sanajan duit disebutkeun dina kaos kaki kapanggih bae. Eta ngaranna awewe pintar nyiar duit. Di kula dan duit dina kitab kapanggih ku pemajikan. Saya naruh uang dalam kitab, istri saya nemuin, ketemu sama istri. Ya Allah, cek pemajikan, "Bi, naon ieu?" Atuh kitab, jerona kitab. Dibuka kemana? Ya, kitab ya. Naon cenah ieu? Atuh cek aing duit. Duit naon? Cek aing duit sial. Sial kumaha? Kanyahoan bae ku sia. Nah kitab kanyahoan komo na kantong beak tak ku sia eta duit. Enak lagi. Aing. Masya Allah. Ih, ampun. Masya Allah para hadirin. Makana bapak-bapak ibu-ibu kembali. Iya urang ku sodakoh detasakuranana dangukeun ku ibu eta teh pucuk pai salak jeruk bakal jadi saksi di poe kiamat. Mata kudu kompak. Ieu masjid apa musola di dia. Lain itu teh grup-grup nu ngayakeunana ieu masyarakat apa kiai pribadi. Oh kobong, ai masyarakat geus muludan can. Geus. Oh beres. Jadi ini mah kiai nu ngayakeun. Alhamdulillah tuh kiai sorangan sambung ngayakeun muludan. Ya Allah Rabbana Karim, masyaallah. Matak muludan kudu karompak babarengan. Kumaha muludan? Siap, pokona mah siap bae lanan geus. Kumangke bae urusan mah. Siap-siap. Kudu kompak, akur. Nu mampuna kudu kieu ya. Ndak menang saya muludan. Ngodang kiai anu, urusan mubalek aing nu mayar. Cek nu saurang. Beres kan? Cek nu saurang deui aing nu mayar qori. Beres tuh dua perkara. Cek nu saurang nu mampu urusan tenda jeung sound system aing nu mayar. Beres urusan. Cek nu saurang deui ibu-ibu, aing nu nyeun putu ayu. Aing nu nyeun bugis. Cek nu saurang aing nu nyeun ager. Cek nu saurang aing nu nyieun bika Ambon. Cek nu saurang aing nu nyeun lemper. Cek nu saurang deui aing nu ngakana. Ima kabeh hayang ngakan aing nyieun teu daek. Mantak muludan kudu nu gualalad. Bakal jadi saksi di poe kiamat. Masyaallah, iya tah. Gawe kieu. Emang teu bakal jadi saksi di poe kiamat. Iya kembang, ngarias podium. Anda kalau pergi ke negara Maroko, maulid di Maroko, panggungna bage nyampe 3 miliar. Panggung Pak, cenah naonan. Ya Allah, batuna pohara, takziman wa takriman li maulidin Nabi. Tapi orang Indonesia ge alhamdulillah. Mana maulid dirugikan? Padagang dulu. Pedagang pentol. Sempol, takoyaki. Eta kadaran naon eta? Oh eta kadaran jelema teh kadaran jurig eta takoyaki ya. Telur gulung. Baso. Deuleu. Mana nu dirugikeun? Dararagang, deuleu pedagang balon sagala. Pot ngekek nyarikeun budak laleut titikeun beurang. Haye mang teruskeun bae dagang mah. Usaha ieu wajar setahun sekali. Deuleu pedagang minuman, pedagang pentol deuleu. Ya Allah pedagang lalaris, pedagang baso. Dulu itu nu diangkat teh beak meureun daganganna. Oh, atuh dalam dulu. Untung manehna ya Allah ya Rabbi. Mantak kita kula pernah ngobrol jeung si Mas. Mas, mau sampean dagang baso? Iya. Alhamdulillah. Kalau bulan biasa Mas, aduh yai kalau bulan biasa paling 2 kilo itu daging baso habisnya. Tapi bulan Maulid ini alhamdulillah yai. Apalagi kalau acaranya malam ada Maulid, siang ada Maulid, saya Masya Allah sampai habis 8 kilo. Ya Allah, alhamdulillah yai, barokah yai, barokah muludan yai. Alhamdulillah, istri senyum terus yai.
bahkan servis ditingkatkan tiap hari yai, masya Allah, sampai bibir istri juga merah terus, meureun be make saos. Woi, makanan dengekeun tukang bakso, woi dengekeun tukang mie lor, woi dengekeun tukang mie ayam, woi dengekeun tukang takoyaki, woi dengekeun tukang telur gulung. Lamun ngaku cinta ka Nabi ieu beres mulu, dan andai katanya sakene mun ngaku cinta ka Nabi gratiskan dong. Sekali-kali sih yang gratiskan dagangan, ye, bener tak? Akur, kaciri, tigarabdak duit madele. Terus sekali-kali yang digratiskan demi cintaku pada Nabi, cintaku pada Nabi, maka ini pentol ku gratiskan, bakso ku gratiskan. Silakan untuk yang maulid gratis, karena bulan maulid masih lama sampai silih maulid, banyak orang masyarakat masih muludan, gratiskan. Insya Allah lamun pedagang bakso, pedagang pentol, pedagang milor, pedagang gorengan, pedagang cilok, nah gratiskan saya dagangan anak dibikin kanu muludan, insya Allah mamang jeung emas bakal asup ke surga jeung gurobag asup ke ditu. Bangsa tak gerobag asupnya ngan lamun geus di surga ulah dagang bakso mas eueuh saos di ditu mah. Hei, mana rugina muludan? Betul apa tidak? Ih, Haji Maman, eta kula meme bulan mulut kula ka Serang meuli samping jeung Haji Maman sagala dibalikeun ku kula aya atlas. Ih, lain syukur heulanan. Eta kula ngelewatan toko Cina dagang endog, Pak. Eta toko endogna meni itu toko telur, ya Allah meni gede puluhan ton stokna. Cekula koh nanya, koh itu apa? Atuh telur Pak Haji. Cuma enak. Cekula atuh cek satai embe. Angge boga rasaan. Lagian Pak Haji nanya gitu. Dia dengan jawab kos gitu tolol. Jadah. Iya Pak Haji, tunjuk mah enak. Koh, ini banyak amat. Jadi Pak Haji lupa. Apa koh? Pura-pura be. Kan ini bentar lagi mulutan. Mulutan. Kan bentar lagi bulan Maulid, kan banyak orang mulutan. Ini telur saya oper Tangerang, Serang sampai ujung Kulon, sampai terus Sukabumi. Sehari saya kadang-kadang oper telur 30 ton. Cina tuh, nek muludan, nek bulan mulud atoheun. Ya Allah. Alhamdulillah Pak Haji barokah. Ih, si eta Cina dia nyawa barokah. Cek Cina. Ya Allah, Cina atoheun Cina. Jujur sengaja dipancing ku abdi. Kok emang mulutan siapa? Deh Pak Haji, pura-pura. Ya Nabi Pak Haji lah, Nabi Muhammad. Saya juga nggak ngakuin Pak Haji. Itu mah Nabi Pak Haji. Atuh bari nage ku Nabi aing mau diakui ya. Senajan merek endog 30 kontainer ge. Siapa kafir jeung Islam. Itu iyalah, tapi barokah Pak Haji. Aing saya nyaho kana barokah saya eta. Cina atoheun. Kenapa umat Islam tidak bangga? Ya Allah. Iya mata tujuan muludan pertama syukur ke Allah. Syukur ka saha? Syukur ka Gusti Allah, syukur ka Kangjeng Rasul. Allah geus kutus Kangjeng Nabi. Bala hadirin ka alam dunia, alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng. Apa kata Rasul? Andai kata Musa hidupku sezaman dengan Musa. Nabi Musa tah milih ku Allah. Musa misalkan cek Gusti Allah, anjeun mending jadi umat Muhammad apa mending jadi Rasul? Nabi Musa pasti jawab mending jadi umat Rasul. Nabi Musa kepengen jadi umat Rasul, hayangan jadi umat Nabi. Nabi Musa hayangan jadi umat Muhammad, kuraon urang mirahan geus jadi umat Rasul kudarareg buararan nararak. Ya Allah, Nabi Musa yang menjadi umat Rasul. Rabbana Karim. Euy. Mantak ieu Bu, Pak dengekeun urang lamun ieu kudu ka surga kudu ku amal perbuatan urang neuk make nu mana? Ulah kitu cenah Kiai ja kami ge sok salat. Lah, salat acak-acakan.
usoli di masjid bapak pan hate mah jalan-jalan, ibu-ibu usoli di imah pan hate mah ka pasar ka mana. Jawab sing jujur, ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan. Jawab, inget ka pakaian inget ka salat. Eta geuni. Allahu akbar berbe hujan. Aing masya Allah, aing mah beus baju aing mah teu jadi ondangan gagal ya Allah. Aing masya Allah. Inget ka salat, inget ka baju. Salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh. Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa sarimi wa qopi kabeh ka bawa. Jauh. Da kumaha teh bahaya ibadahna. Lamun kudu ka surga melalui ibadah urang, jang jauheun Pak, ulah sok aku ibadah. Ulah kitu Kiai Sugan mah cenah kami ka surga aku melalui puasa. Puasa urang puasa dendam. Pindah nyatu di berang ka peuting. Setengah genep kene geus di pabukaan di dieu Pak, komplit bala-bala bubur di Cirebon, kolak tapai, kolak ieu ngaranna sampe dangdeur, laju dukan kelapa muda, es kuwut, es campur, tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon kabeh hararaya. Ya Allah, setengah genep di polototan kieu bapak kolotna jam sabaraha ieu karake cenah bah setengah genep angel amat. Abah teu kawawa cenah ieu lain rarasan mending ngagalader awak dan teh geus siga gogodoh bae ji. Langsung tongtrong di masjid Bang. Atuh kabeh ge aya ilmuna tolol. Woi, siapa mudah ramjadah doang. Ulah sok satabeuh-tabeuna Udin. Ieu mah pamudana bebeduk ti lokal dengekeun batur. Dipukul tuh beduk sama kokol. Atuh aki-aki goyang kabeh ka masjid. Ulah sesirian bae. Iya jelema ta jurig jeung duduk kawih kieu mah. Hai Ustaz Jamal, iya jelema apa jurig sih jelema kieu duduk kawih ge ya aneh. Adzan di masjid. Allah encan ge nu adzan datang kana bar tahu beak 16. Ya Allah. Encan get datang belum juga nyampe amabar tahu habis 10 tuh dimakan belum selesai itu eta puasa kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat Pak. Itu diembat ieu diasaan ieu diembat itu diuyup itu dibiakeun bubur dihajat ieu dia tuh coba ngasan ieu kuat nangkarak bae kieu ceuk tetanggana mang hayu taraweh beteram boro-boro taraweh aing magrib gentok cenah. Siaram jauh seserian siaram jadah doang tuh dulu eta puasa kitu nu ngasupkeun ka surga nak make nu mana ka surgana coba aya make nu mana deui ya Allah ayalah muludan seperti ieu para hadirin insyaallah majlis nu kieu para hadirin moga-moga berkah muludan ieu urang tujuanna kumpul muludan daftar diri ke Rasulullah. Ketika muludan dibacakan Rasulnya hadir. Ditemui ku Rasul, ya Allah, cuk Rasulullah. Umat aing, umatku, ummati. Keur kumpul ngahadiran muludan aing deuleu aya nu tungkul bae salak beak genep. Ya Allah. Aya anu ngakanan jeruk bae aing nyeri beuteung ngakanan jeruk bae cenah. Anu ngakanan pais bae, anu ngakanan anu eta teh pucuk geus beak segala. Aya anu ngabulak bae ngarokok albat kenal pot motor. Teruskeun ngarokok mah justru ciri lalaki wanita eta lalaki ngarokok. Menangnya lelaki itu pemberani, cirinya lelaki merokok. Itu lelaki pemberani. Hiji berani ngutang. 2 berani minta.
3 berani ngambil rokok mitoha mina tuh geblek jek aing mah rokok mitoha beak eta. Saya udah siling gebuk garam jadah doang tukang beakeun rokok mitoha doang lah ieu. Coba eta. Ya Allah hadirin wal hadirat, Masya Allah. Maka ya lamun aya muludan hadiran baik ku urang hadirin wal hadirat, ulah 1 hiji ulah karena berkat, 2 ulah karena kiaina takzim ka Rasulullah, neuk kiai deukeut neuk kiai jauh neuk kiai tenar teu kiai tenar hadir kana muludan, menang berkat syukur, teu meunang tidak menjadi masalah. Benar oi benar tuh cak kuarima eta Haji Maman eta kuarima di daerah itu maju tuh muludanana daerah Kopo Junti ka ditu daerah Citeras berkatna per orang 1 bakul 1 bakakak Pak bakakak lamun aya 2000 nu hadir 2000 bakul hebat tuh mararaju batur kudu izin kablek izin budak mirahan ya ieu mah di pesantren teu jadi masalah wajar kiai sagege mendingan uyuhan toh adalah batur berkat kuat sabakul eta nu eta mah dihiji eta mah parata kabeh neuk kiai neuk ustad neuk pejabat mau polisi mau rakyat semuanya bakul bari eusina bakakak hiji sewang jeung bandeng lauk telur hurap dan sebagainya. Masya Allah sampai masyarakat melolohok begitu ieu berkat atau berkat bapak ya Allah coba eta Masya Allah 2000 yang hadir 2000 bakul 2500 yang hadir 2000 bakul Masya Allah kuat atoh beres ngadoa ceramah dur balik pada tanu jauh lah lempang 2 kilo di kampung iya nu 3 kilo jalan kaki Pak ya Allah kuat atoh dipuanggul berkat wih ngingkrik bae ya Allah wih balik ka imah Assalamualaikum Mama berkata bakakak deuleu bakakak cek pamajikan ulah bakakak motor di mana motor la ilaha illallah ai motor katinggalun ku atoh-atohna atuh balik deui mana 3 kilo lempang ka ditu aduh untung di mau berkatan nih moal anu katinggalun motor di mah moal sana ya coba eta ya Allah atuh jeung ai berkat ka bawahnya untung ku panitia diampian mah motor saya nya goreng jadi terus 2 menit deui nu kadua tujuan muludan urang keur daftar diri ka Rasulullah peladirin ieu nu diharapkeun ku urang ya Allah Gusti urang mah rumasa jalma bod teu bisa ibad duh ya Allah nu diharapkan ku urang hanya 1 syafaat baginda habibana wa nabiyyana Muhammad idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu di mana nanti datang di hari kiamat ketika nanti di hari kiamat syuffi'tu aku diberikan izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada umat ya Allah kumaha eta Kangjeng Nabi eta Kangjeng Nabi bu para hadirin wal hadirat meminta ka Gusti Allah ya Rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun thumma aqulu ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in ya Allah Gusti asupkeun ka surga umat kaula sanajan boga keimanan sanajan keimananna sagede sireum ya Allah coba kurang kumaha eta Nabi ngabelaan beungeut nu karieu nu daregeul teh ai umatna kudara reug kita berjamaah deug wayana ku ibu titah Pak geus kol kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mod berjamaah kamas kapan Anda akan sadar kira ibadah ndak engke deui bae kaburu mod kek deui mang bang jag geus geuring memboro-boro ngaku cinta ka Nabi tara petol berjamaah ayo urang umatna kuda deugel amat berikut kuring nu ngomong Haji Jamaluddin rumaos Pak lain ahli ibadah tapi hayang belajar ibadah rumaos kuring can bener tapi hayang belajar bener moga-moga balik ti ku Allah sing diampura dosa kabehan menang hidayah taufik ti Allah
Cek Rasulullah, cek Gusti Allah, Muhammad hayang naon deui anjeun? Ya Allah Gusti, abdi mah teu hayang naon, kasupkeun deui bae ka surga umat abdi. Nu boga keimanan sanajan sagede kuman. Para hadirin, cek Gusti Allah, Muhammad pintu neraka ku aing rek ditutup. Jangan bisa aya kana umat anjeun anu nyesa. Eta Rasul asruk-asrukan, pintu neraka 7, surga 8. Disingkap-singkapkeun ku Rasulullah, di tangan umat Rasul. Barang deuleu bener budak mirahan doang. Aduh. Asia orang mana mirahan. Aya RT ka mana? Panghandapna. La ilaha illallah. Henteu teh bohong. RT di ditu RT di Jerman ieu mah. Ai kitu cek Rasulullah kumaha tadina si asup neraka ulah loba omong Rasul geura angkat teu kawawa panas teu kawawa. Ya Allah, cek Rasul ari sia Islam atuh maran be Rasul Islam terus sok salat ulah loba omong Idul Fitri doang Rasul. Astagfirullahaladzim. Sok sia puasa ngatilu poe. Pernah nyumbang muludan 50.000 tapi nyokot berkat 12. Alabatan garong tas eta hirup. Tapi sia iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman kakarak diangkat ku sapaat Kangjeng sapaat Kangjeng Rasul diantaranya fi ikhraji man udkhilan naro minal usat, Rasul ngaluarkeun umat tina sini neraka anu diasupkeun ka neraka ti rombongan jalma mukmin anu berdosa. Makanya sapaat Rasul mah laysat lil muttaqin, bukan untuk orang yang takwa. Sapaat Rasul ingatkan bukan untuk orang yang takwa, tapi syafaat Rasul lil mudnibin, untuk orang yang berdosa, al khotiin yang banyak kesalahan, al mutalawwithin anu hirupna bobolokot tiap poe nyeun dosa. Model urang di sini dosa di sana. Urang mandek hees nyieun, hudang hees nyieun, endog ngaji nyieun, di pangajian nyieun, balik ngaji nyieun. Ira ibadahna teh sia eta. Mata ilah nu diharapkan ke urang, moga-moga berkah mulut dan urang ku Allah diampura dosa. Menang topik hidayah, jembar rizki anu barokah, anak sing saroleh tur salihah, amin ya rabbal alamin. Wayahna salolat ulah tinggalin, mun bisa berjamaah ke masjid atau ke musola. Can bisa kiai 5 waktu mah 4 waktu, can bisa 4 waktu ge 3 waktu, can bisa keneh 2 waktu, can bisa keneh sawaktu ayana ulah teu nempo masjid, can bisa keneh mi HP ulah sampai ninggalkeun sok. Berkah jelema tukang salat mah Bu, tukang minta ke Allah, tukang tobat ke Allah eta nu sok salat. Ibu-ibu bapak-bapak hayang teu rumah tanggana adem. Asup ke kulkas, katanya pengen adem lu rumah tangga, masuk sana kulkas. Lamun hayang adem rumah tanggana iqomatu sholat, adegan be sholatna. Dina sholat aya 8 perkara Pak, dunia akhirat. Tanggukeun ku ibu jeung ku bab. Urang sok macakan doa dina sholat. Rabbighfir war wah wa'afani 8 perkara. Ya Allah Gusti Rabbighfirli, muga-muga Gusti ngampura kana dosa abdi, dosa nu gede, dosa nu leutik, dosa nu ngahajat teu dihajat, dosa nu samar, dosa nu nyata. Tuh tobat berarti ka Gusti Allah. Jelema tukang salat, tukang tobat. Rabbighfirli, jelema geus diampura dosa ku Allah ngeunaheun. Warhamni, mugi Gusti mikarunya ka abdi, karunyaan abdi Gusti, jelema geus diampura dosa geus dikarunyaan ku Allah ngeunaheun. Wajburni, moga-moga Gusti nutup karena kasus abdi ya Allah susah, ya Allah pusing ya hati ya Allah, meniriet hulu ya Allah, salaki ngomean lalayangan bae ya Allah. Pagawean ya Allah, anak nanu nyekelan mah narik ya Allah. Ya Allah, tarik set layangan peteng teh ngeng asal ditarik mena sampingna merosot kaluhurkeun deui, tarik deui kaluhurkeun deui, terus tarik deui kaluhurkeun deui, geus kaluhur teh ceng deuleu peteng urang layanganna deuleu cek adakna bah ieu peteng nu gede mah ieu deuleu ieu beuh ieu kot kuplok keplok cenah meleun deui, bahkan imar arawisna ge harideung bah layangan nu ieu mah cenah. Aya eta di nu kolot-kolot kitu ngomen layangan aya bawa kaisin sia harum jadah doang
Wajiburni Gusti tutupan kasusah abdi ya Allah salaki paman salaki abdi nguseup bae deui ya Allah mancing bae unggal peuting menimun meunang ya Allah puguh teu meunang mancingna ya Allah Gusti moga-moga eta jejerna sing potong ya Allah benang sing pegat ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdina Sunan Jaga Kali ya Allah wajiburni warfa moga Gusti ngangkat derajat abdi ya Allah anak keluarga abdi angkat derajatna ya Allah moga-moga ya Allah anak saya usahanya biar tinggi jabatan biar tinggi ya Allah bener baik anaknya usahanya tinggi dagang pucuk kelapa itu usaha paling tinggi saudara beak bisa tak pucuk-pucukna ya Allah warzuqni ya Allah duit ya Allah duit nolom ya Allah boga hutang ke Bang Emok ya Allah nah si ajurik Bang Emok ya aya nu nyokot di dia mun hayangnya mah eta batur jur sakali deui sia batur jur sakali deui batur jur salah kita nyawa tamayaran ge tolol buloon pamajikan geblek pamajikan polongo pamajikan tedek syukur ke Allah nu kitu ngaranna ibu kuda boga rasaan yang penting awak cager imah teu kebocoran jajan biasa nek naon tuh yang leuweuhan hirup nu penting awak cager sia daripada coba sia loba duit awak di rumah sia duit loba ibu loba duit tapi di rumah sakit gering daek teu mendingan awak cager dahar jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh ngeunah bae nah saing salah deh bae sia seserian bae deh itu tuh bener teh bah nu penting mah dengekeun ibu nu penting awak cager awak se ya Allah Gusti nuhun abdi mah ya Allah syukur ka Gusti ya Allah boga salaki ya Allah salaki abdi tukang ngadu bangunan gajina sapoe 120.000 alhamdulillah wios pa sakieu mama mah syukur ka Gusti syukur ka bapak iya ya Allah usaha berangkat isuk balik sore jam 7 berangkat jam 5 balik teuing pa mama marido ya Allah tapi urang sakit alhamdulillah imah teu kabocoran jajan teu menta imah urang 2 kamar kahiji urang kamar kedua anak 18 ngajajar rong bandeng bae kuari kereuneuh deui alhamdulillah ridho mama mah tibatan tetangga urang deuleu tetangga tuh gajinya 200 juta sebulan suaminya tapi pulangnya setahun sekali mata ke adina hiji bae kuari teu nambah-nambah anakna tapi mama unggal poe jos deh reuneuh deui alhamdulillah ye atuh geus syukuran bae ka Gusti Allah ridho mama boga salaki bapak ya Allah aya teh cenah bapak hideung punduk doang punduk kebo bae kapoe leus teuing mama marido boga salaki hideung ya Allah hideung mah loba baturna ngareneng jembatan kaung doang di kakak ya Allah wios Gusti salaki mah hideung leus teuing hideung mah angel ka blok kamari bagi leutak nanglek 3 cm teh kanyahoan ya Allah bahkan alhamdulillah Gusti salaki abdi mah cenah ya Allah hideung ieu ya Allah leus teuing Gusti hideung kamari bagi ngariung ka ditu kami raha ya Allah nyokot berkat 13 teu kanyahoan ya Allah jah hideung ieu ya Allah alhamdulillah ku hideung tapi kamari mah ya Allah eta salaki abdi ngarendeng meh beka duduk di tempat sampah pacekeun plastik aduh laju eta salaki abdi mamantes maneh ya Allah nyaho kulit hideung make baju hideung make peci putih apa doang tai cak-cak laju ku anakna dibelikeun deui cenah baju beureum bugu manehna kulitna hideung make baju beureum pan doang cakang tangkil enggak syukuran bae Rodiah Ici Anah Yuyun Mimin Dewi enggak sih orang nyokotan Bang Emok sih eren jadah doang moga-moga balik dia kabayar hutangna geus ulah nyokot deh pusingin salaki sia untung eta kitu hadirin sadaya coba eta lamun durder pasea salaki jeung pamajikan akhirna gara-gara nyokot nu kitu pisah rumah tangga anak terbengkalai atuh eta cenah jeung kiai cenah kami ka mana nginjeumna atuh sia jeung hirup hayang nginjeum bae pagawean yakinkan ke Gusti Allah ye salakin wae enggak syukuran kadenge
Lamun salaki ibu tukang ngojek ulah sok hayang mobil Innova bengek salaki sia. Kayang nanti kira-kira buloon tanu kitu polongo tolol. Nu kitu karena modaran salak. Denge. Ngomong hayang berkah. Da kumaha berkah? Hirup nu aya susah, madarat. Cekcok pasea. Imah dijual sakit jeung majikan pisah. Anak terbengkalai. Di mana kesenangan? Mikir sia mikir. Iya sina muludan. Bebek sia ku aing ngaran jada doang. Bener Pak. Heuh sia cocok eta doang nya. Moga-moga orang kalau diberi taufik hidayah, diampura dosa Gusti. Kami kelain kutanya Gusti aku butuh, ya Allah kumaha tulus ya Allah. Kapan sakit tuh ngomong eta? Beloon tolol. Gusti bayar hutang, mah yang bayar hutang berkamu udah yang kebayar hutang. Nah, engke geus ngutang ulah nyokot deh. Enggak. Saya butuh tolol blon. Urang lapar, keur lapar eta aya bangke nek di dahar bae ku sia. Ayo lag-lag tuku sia bangke. Terus. Tages moga-moga berkah muludan ku Allah hiji sing diampura dosa. Haji Jamaluddin lain galak, lain hewa, lain kereng, lain pangsokna pinter, lain pangsokna tawadu, lain pangsokna suci henteu, kuring loba dosa. Sami ngan moga-moga berkah muludan diampura dosa. Urang kahirupan ku Allah sing ditunjukkeun kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Kasab urang sing dihalalkeun, rezeki urang sing nyuhunkeun anu hal. Amin ya rabbal alamin. Sing hade salat ulah tinggaleun, ngaji saminggu sakali wayahna. Paksakeun Bu Pak. Jeung ulah sampai ninggalkeun salat. Sing akur jeung dulur, akur jeung tatangga, akur jeung baraya, silih asah silih asuh. Ulah pagoreng-goreng sangka. Mending bagus-bagus sangka. Aya aib tatangga ulah sok dibuka-bukakeun tutupan ku urang. Kartos. Ieu lah eusina muludan. Wayahna sing balager sing alakur. Ulah sok siling omongkeun, ulah sok siling hinakeun. Urang mending siling tutupan aib, siling angkat ke derajat yang papada. Insyaallah rahmat maghfirah diturunkan ku Allah ka ieu kampung. Amin ya rabbal alamin. Kaharti atuh geus kaharti mah sakieu bae. Sabab ya kula kitu cek bakolot kula kieu cek bakolot ieu. Ji lamun ceramah tanya nu hadirna. Bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh geussan. Sabab tujuanna kaharti. Kumaha bapak-bapak ibu-ibu kaharti can? Oh cek bapak cek guru kula deh gitu Ji tanya deh nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kumaha kaharti can encon mending eureun kacape-cape ieu aing ceramah sajam setengah teu kaharti keneh ku balot otakna sakitu anu kapihatur Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan wa bi barakati maulidi sayyidil anam Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu Allahumma ij'alna minal mutamassikina bi syari'ati Rasulillah waj'alna min ahli syafa'atih waj'alna min ahli syafa'atih wahsyurna ghadan fi zumratihi wa tahta liwa'ih yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim Allahumma dina wahdi man jama'a fi hadzal makan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina
muslimina fi Palestin 'alal yahudi wan nasara wal majusiyyin. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam waz zalazila waz zina war riba wal mihan an baladina hada Indonesia khassah wa an qaryatina Banten hadhihi khassah wa an qaryatina Tanggerang hadhihi khassah wa an qaryatina Balaraja hadhihi khassah wa an qaryatina Mirahad hadhihi khassah wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.